Tadi sudah dapat motoran kalau kita tidak ada yang ketika kita berdiri semua. Kaulah berbakti, nangkai terjadi keturatinya, nangkai awak kapal kanan turun kausap tambur, jangan kausap sampah sarang getisnya. Nangakun, wajah kamina, mula imah tapi lemah, mula kayu tapi.
wangi nu nanggeui daya pakuan nu ngawengku nagara Pajajaran daya dilipuku gunung-gunung di kulon di wetan gunung di kalereng di kidul nagara Tawang gantungan sampun amit ampunnya paralun kanu caling misalakan nagara aki tidak mimitirang aki ulilapun paralun anu dituun paralun anu ditedak kanu caling Taruma Nagara yang Singa Warman, Mula Warman, Aditya Warman, Maha Warman, anu calik di Taruma Nagara pun paralun. Sampurasun nepangkeun abdi Kangja di komunitas paguyuban para seniman masyarakat budaya Sunda. Dinten ieu teh diayakeun acara ngertakeun Bumi Lamba. Ngertakeun Bumi Lamba acara adat budaya Nusantara. Sareng seueur anu hadir di komunitas paguyuban sareng adat-adat suku-suku nu aya di Nusantara. Ngertakeun Bumi Lamba acara adat budaya Nusantara anu biasa unggal tahun diayakeun di suku Gunung Tangkuban Parahu. Seueur wargi-wargi di komunitas atau napi di suku-suku adat nu aya di Nusantara nu hadir sapertos di Bali, Kalimantan, sareng Sumatera, sareng nu sanesna, sareng di dieu teh janten hiji tali ikatan anu supados ngamumule seni budaya adat seni budaya Sunda. Janten mingah kacida urang selaku masyarakat Sunda tiasa ngahadiran sareng mingah kacida urang tiasa patepang sareng wargi-wargi urang di Nusantara. Ieu tujuanna kanggo ngalestarikeun adat budaya supados adat budaya Sunda atau napi adat budaya nu aya di Nusantara ieu henteu leungit nya, henteu leungit, henteu ilang, henteu punah teu kasilih ku junti kitu. Janten ieu maksad diayakeun ieu teh supados saling berikatan antar adat dan budaya nu aya di Nusantara. Ngabeungkeut. Janten tali tumalina urang salaku generasi penerus, salaku anak incu luluhur-luluhur urang sangkan ulah ngahilapkeun adat budaya sareng melestarikan menjaga alam. Maksud ieu diayakeun di Gunung Tangkuban Parahu ieu ngertakeun Bumi Lamba sakan urang ulah hilap ka alam. Janten urang bersentuhan sareng alam. Upami acara biasana nu sok dilaksanakeun teh sataun sakali. Upami di ieu lalewek Tangkuban Parahu. Janten di unggal-unggal masing-masing padumukan, masing-masing tempat gaduh acara masing-masing kanggo ngalestarikeun adat budaya ieu. Harapan abdi sareng rengrengan salaku masyarakat sareng seniman para budayawan khususna Sunda atau napi Nusantara hoyong supados urang tiasa ngajagi ieu seni sareng budaya adat budaya Nusantara sareng ka para luluhur ya, para pajabat sareng nyungkeun rojonganana sangkan supados urang silih beungkeut supados acara-acara nu diayakeun ku masyarakat acara-acara budaya tiasa dirojong sareng tiasa sabeungkeutan. Sampurasun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring ki pamanah rasa sejak nguningakeun wireh dinten ieu dilaksanakeun acara ngertakeun Bumi Lamba anu ngandung hartos ngasejahterakeun ngamulyakeun mensejahterakan bumi Nusantara, bumi pertiwi. Mana urang parantos lali ka jati diri, urang nuturkeun tapak lacak karuhun kapungkur urang, atus parantos masihan waris titis tulis ka urang sadayana, sangkan urang tiasa ngajagi alam, ngajagi silaturahim ka sasami,
ka alam oh ka manusia. Panginten kapayuna ya acara dilaksanakan rutin tiap tahun ayeuna teh anu ka 16 pameta lepat mah rutin dilaksanakan di Tangkuban Parahu saketenan simkuring umajak. Hayu urang naik parahu, urang dayeuh, urang berlayar di samudra dina ngawihkeun deui kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negara. Hayu urang sasarengan ka saderek sadayana, urang naraek deui parahu, urang balik deui ka jati diri urang, jati diri Sunda lain anu sajatina. Alhamdulillah tadi parantos di Pedar diagungkeun 3 gendang gending kasenian, gending Pakuan Pajajaran, gending Mataram, gending Bali. Mugia sing janten pangjajab lengkah urang-urang sadayana kanggo kasejahteraan kalian kamuliaan masyarakat bangsa Indonesia. Urang sami-sami ngahiji ngawujudkeun persatuan kesatuan Indonesia anu kodedina kearifan lokalna urang tiasa ngawujudkeun manusia anu adil dan beradab. Harapan simkuring ka para pangagung pangolah negara di tingkat RW duka presiden ka para pejabat sadayana. Hayu urang naik parahu silokaning Tangkuban Parahu, urang balik ka jati diri urang sadayana, hijikeun rasa anu sajati yen urang ngahiji keur persatuan bangsa. Negara ngahiji ku budaya, negara pageuh ku budaya. Simkuring hoyong perhatos sarana ti pamarentah sadayana supados ngiring au rukun ngadukung adu manis sareng budaya dina nanjeurkeun budaya urang sadayana. Kitu panginten teh jisim abdi, hapunten anu kasuhun, tabepun ampun palun, sampurasun, cag rampe.